Sohib Kosmo, ieu mah kajadian minggu kamari. Samemeh Aki ngadongeng di radio. Aya dulur Aki jejeritan gara-gara nenden kursi hareupeun kaca. Cek cenah ningali aya awewe keur nyisiran buukana. Mantap ulah sakali-kali denden kursi hareupeun kaca. Sok aya makhluk anu ngamanfaatkeun. Diuk bari nyisiran buuk ngarumbay. Amit-amit. Cobaan bisi teu percaya mah. Ayeuna kene. Teuneun eta kursi hareupeun kaca.